Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun sobat emang sadayana. Alhamdulillah tiasa tepang deui sareng emangnya di channel anu biasa, channel Sunda Junior. Nyuhungkeun bantosana ka sobat sadayana. Nyuhungkeun di subscribe, di like sareng di komennya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Anu parantos like, subscribe sareng komen didoakeun ku amang sing sarehat, panjang umur, seueur rejeki. Amin ya Allah ya robbal alamin. Sumangga sobat sadaya, urang lajeng deui nya bobodoran Sunda Jang Kardun anu nyanak judul Jang Kardun kekeh hoyong ngibakan domanya. Aduh ampun, doma hoyong dimanian Jang Kardun mah nya. Sumangga prung mak 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 Nini eta aya sora domba atawa embenya? Teuing atuh sarki nya tingali we atuh kaluar ari hayang jelas mah domba atawa embe. Hayu atuh urang tinggali nih. Nya hayu. Aki, Kardun boga eme ya ki. Tingali ki ko aki. Me Kardun gayanya kinya. Walah, embe ti mana eta dun? Menilin tuh, oi. Me hideung, me bangala lain eta teh dun. Duh kaki me nama me kacang me bangala teterang Kardun mah. Boga domba ti saha dun? Domba deui. Boga eme ti saha dun? Ti si bapa jeung ti si mama. Nih. Pan eta hadiah naik kelas Kardun. Cek si bapa teh cenah, "Dun hayang sapeda, hayang eme." Nya mending eme atuh nyakinya. Heueuh bener Dun, alus pisan. Sapeda mah beak Dun. Diadukeun ge ku manehna tangkal kalapa 2 minggu ge rajep. Domba mah moal, me mah moal meureun nya Dun. Dasar atuh ninitna pinter, incuna oge pinter. Bener Dun, mending ngurus embe. Anak baranahan pan jadi loba Dun. Naon ki? Jang Kardun ngurus embe ki? Waduh. Sieun Kang Ibro ke dititah ngarit ki. Mangka Kang Ibro masuk araratul ari ngarit teh garo ganyang. Alergi cenah ki. Moal Kang Ibro moal dititah ngarit ku Kardun mah. Rek diangon we unggal poe moal dipangaritkeun nya. Nya nininya diangon ge halus nih teu kudu
ngaritkeun nih. Alus dong. Rek diaritkeun, rek diangonkeun ge alus. Ari ayeuna ku kardun dibawa ka dieu teh maksudna rek naon ye? Rek hayang di kandangan di aki atawa rek di Kang Ibro. Hayang di manian ki. Mena hayang di manian ki ngarah seungit rek diwedakan, rek diminyakan, rek dilipenan weh ki. Dun. Piraku me di manian dun. Ojeng deui diwedakan, dilipenan kardun mah. Tong di manian dun, me mah sok budug cenah. Manasina domba dun. Sini nih mah pan ngaraseungit atuh nih pan me kardun mah hayang beda jeung ti batur atuh nih ngaraseungit di minyak seungitan di mandian terusan we di etaan di lipenan nih pan ieu mah mena ge me bikang. Eta ceuk saha dun make jeung me kudu di mandian dun Embe mantong di mandian dun. Dah herang teu di mandian ge manasina domba. Lamun domba kudu dun. Ari embe mah teu kudu. Sok ceuk saha dun me kudu di mandian. Si Aki mah pokona mah embe kardun mah hoyong panghebatna ki. Engke dilombakeun lomba embe tercantik ki. Pan ke menang piala. Jang kardun mah sok aya wae. Nyai ka dieu nyai. Ieu si Ujang jang kardun kekeh hayang ngamanian eme. Kumaha atunya? Naon jang kardun Kasep? Hoyong di manian eme teh? Teu kedah di manian atuh bageur. Dambe matara di manian sok budug. Si mama teu terangkeun Pan marah alus cek kardun oge ngara geulis, ngara seungit tembena teh. Pan ke mun tos seungit mah resep mamawana ge kardun ge mah. Nya, ari seungitna mah. Tapi da teu kudu di manian atuh dun. Da ilaharna ge sok di manian mah. Domba. Ari me mah teu kudu. Dun, lamun hayang ngamandian me mah. Nitah we atuh dun ka batur Aki mah sangeuk nguruskeun me kudu di mandian mah. Jabal linghas di mena ge Hoream dun Aki mah si Aki maki pan kardun teh ka dieu teh ngahaja atuh ki. Hayang ngamandian eme.
Si mamah teu kengeng, ku aki teu kengeng. Ah, Kang Ibro pangmaniankeun atuh Kang Ibro ah. Kumaha nya aki? Bingung ya aduh. Kahayang Jang Kardun manusok aneh-aneh. Pusingnya bronya, pusing. Oh, ada boga incu teh ampun nene mah euy. Teu parok kahayangna teh sok beda wae jeung batur. Mimitina hayang ngurus lanak, terus hayang jadi tentara. Ayeuna boga eme hayang dimandian deui. Ah, ampun Dun. Heueuh ini aki mah kajeun rek ka jero aing mah. Sangeuk aing mah kudu ngurus eme mah mending keneh maraban hayam wae nya Jang Kardun. Mang oge ieu teh boga pigawieun Jang. Kapopohokeun sidikan ge bisora embe kareungeuk ku mang teh bisi me batur nu leupas. Mang ge ieu teh keur ngomekeun kenteng bocor nya. Ditinggalkeun heula ku mang nya Jang nya. Alasan bro. Alasan Ibro mah dan ini ge apa atuh. Pasti panarembungeun si Aki rek maraban hayam. Ibro erek ngomekeun kenteng. Da boga incu teh ngajengkelkeun kahayangna tara sarua jeung batur. Aing kumaha tuh ieu teh jadi terjadi atuh dom Mekardun teh dimanian teh mamah nya cek mamah oge da alalimeun atuh Kasep di piwarang ngamanian eme mah biosnya teu kedah dimanian Kasepnya nya atuh mah Euleuh waktosna panginten sobat sadayana si Aki kabur pajar teh cenah hoyong maraban hayam. Kang Ibro bade ngalereskeun kenteng. Aduh ampun Jang Kardun mah nya. Hatur nuhun, hatur nuhun. Bobodoran ngacapruk ngacapraknya. Hapunten pisan sobat emang sadayana nya. Hiburan we ieu malah embang mah ngembangkeun bakatnya. Bakat ku butuh. Hatur nuhun ka sobat sadayana parantos maco dina bobodoran Sunda Jang Kardun hoyong ngamanian domba. Hoyong ngamanian eme. Sumuhun hatur nuhun pisan ka sadayana wilujeng kantun wae. Sapunyere pegat simpai paturai patepang deui. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Permios.